Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kantos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ke-14-nya. Ya karya Ibu Enok. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Pikiran si Oding jadi tepuguh duka teuing ka mana karepna. Aduh, asa hanjakal duh, maksa hayang usaha dagang. Jiga si Sudin duh, jeningan batur asa babari neangan duit teh. Ari ngabayangkeun mah geningan, ari dilakonan seuseut ningali menang duit teh seuseut. Hayang menang duit 500.000 seuseut, letikna 300.000. Angger aing lieur. Kumaha duh aing asa rujit pikiran teh ari geus kieu teh. Ceuk si Oding utuk geneng sorangan keheul kituna ambek-ambekan tepuguh aya kana samingguna dagang kalakah beki rehe anu meuli ukur judua ngeuceunan modal unggal poe katambah waktu beki nyerelek teu karasa geus deukeut kana mayar deui sewa harita acan budakna kudu dikirim jang jajana keur kapoekan kitu jol saurang lalaki umurna karek 20 tahunan semu rusuhan harita. Kang meuli sangu, ceuk eta lalaki nu datang semu rurusuhan sabari gek diuk dina bangku panjang. Mangga jang bade jeung naon deungeuna? Eta wae lah Kang, tumis kangkung, orek jeung dadar endog wae. Dibungkus atawa daha di dieu? Di dieu wae lah, geus teu kuat lapar yeuh. Leuteuna naon? Enteh tawar haneut we lah Kang nya. Eta wae. Ning siapkeun cai entehna. Koteap Nyi Uning hudang jiga nu leuleus kalengkahna gap kana gelas. Mangga jang atuh ieu. Nuhun Kang nya, nuhun yeuh Neng. Ceuk lalaki bangun nu geus lapar gancang ngahuapkeun sangu. Barang karek ngahuap ciga nu asa tina rasana. Beda jeung pasakan di warung si Sudin kapaksa wae meuli ka si Oding sabab geus teu kuat lahapar. Ari meuli ka Sudin mah kudu antri lila. Nya Oning terus mae mere cinteh haneut gigireun lalaki nu keur ngahuap harita. Mangga Kang cai entehna. Nuhun ce nuhun.
Kang, anehnya nah warung teh meni sepi kieu. Teh jiga warung anu di ditu, anu meuli antri bae, dugi ka pasedek-sedek teu kalayanan. Cek eta lalaki kituna sabari cacamuilan ngadahar sangu. Duh kajang, duh kaduh. Kuring ge asa hemeng puguh. Sakitu nu digawe jalma loba. Nah, eueuh teuing anu mampir ka warung kuring teh atuh. Oh, alhamdulillah geuningan. Cek eta lalaki teurab. Oh, akang mah meureun teu make bumbu meureun dagangna. Piraku teuing, pasakan teu make bumbu mah tuh. Sanajan harga capek larang, bawang beureum larang. Unggal poe kuring balanja tara kaliwat ieu. Adik akang mah teu ngarti kana maksud kuringnya. Ya naon atuh naon? Cek si Oding penasaran terus gek diuk gigireun lalaki. Eta maksud kuring teh bumbu jang panglaris, Kang. Beh dagangan akang rame. Ambeh nu meuli alut-alutan ka warung akang. Cek eta lalaki semu ngaharewos kituna. Nya aya kitu Kang, samodel kitu. Aya Kang, ya di mana-mana oge aya. Ari rek niat usaha dagang ka kota, kudu make nu kitu. Teu make mah wah, moal aya nu meuli atuh. Boa si akang itu oge make panglaris. Jadi warungna rame, nu meulina deui ngantai duh. Paingan atuh si Sudin teh. Tawatir, tesieun, aing rek dagang sangu di dieu. Jadi manehna geus siap, geus yakin. Warung aing bakal sepi, kurang ngajar tah si Sudin. Paingan ka aing mapagahan, balanjana saeutik, geus apal meureun manehna. Warung aing moal payu. Cek si Oding ngagarendeng dina jero hate. Sabari nahan ka ambek. Keun wae atuh Kang kieu wae nya. Kuring apal jang paragi nu kitu mah menta panglaris anu penting akang siap kana syarat-syaratna kumaha. Oding kituna ngareret ka Oning nu tadi nangtung nyang hareupan eta rase milu ngabandungan salaki. Jeung eta lalaki ngawangkong surti kana reretan salaki. Nyi Oning mere nganyakeun ku cara unggek. Nyi Oning terus ngareret ka eta lalaki nu tadi ngomongkeun ka manehna. Saenggeus dinyakeun kitu mah ku Nyi Oding ngareret ka eta lalaki. Aduh, jadi kabita euy. Jadi kabita nya naon wae syaratna. Atuh kuring mah teu apal. Ngan ceuk si Akina we kudu ka ditu ngarah puguh. Kitu nya. Tapi geus aya buktina acan. Anu datang patanya kadinya hasilnya maksudna anu tos kadinya teh usahana babari jeung lancar kitu. Ai ujang ye. Ulah tatanya deui atuh, ulah ditanya Kang. Anu rek nyalon kuwu panjabat dewan oge daratang kadinya. Komo hayang jadi presiden mah pasti kadinya. Hasil tatenya hasil. Nya aduh hasil. Asal sanggup kana syaratna we eta malah. Make wadal kitu. Mung teuing make wadal mah sarieun. Henteu atuh Kang. Dukanya ai kadinya namana. Tapi salila ieu acan kungsi ngadenge. Aya nu make wadal teh euy. Nya geus kitu Oding ngareret deui ka Nyi Oning ukur unggek. Nyi Oning sabari neuteup antep ka salaki
Jika nunggeus lah-lahan manehna mah tibatan balik ka lembur, imah jeung taneuh ngajungkel teu bisa mayar hutang ka Haji Jumadi. Nya jika nama doh alus pisan tateh nya di mana tuh jeung di mana bisa nganter kuring akang teh puntennya namina saha ieu teh Kang? Oh kuring mah Asep wae lah kitunya. Oh atunya Asep iraha bisa nganter kuring ka ditu. Oh kabeneran lamun akang hayang make peutingnya kuring rek dibawa ka lembur. Tepat di jauh di lembur kuring mah. Eta lembur mung satengah jam we. Sakali naik anak angkot tah kitu jeung. Nya atunya kuring milu peuting. Jeung dinya nya ari kitu mah kitu tah. Kudu jeung seuceuna tuh, kudu milu. Bisa aya kudu dijelaskeun ku si akina kitu. Kudu salaki jeung pamajikan maksudna teh kitu tah. Oding ngareret ka oning deui. Si oning teh panuju wae gancang unggut. Anya atuh satuju kuring teh. Nya tuh ari kitu mah. Kumaha yeuh satuju. Siap atunya ka hade yeuh. Jadi sabarahaeun sangu teh yeuh. Geus gratis wae, tak kudu dibayar. Ulah kitu Kang, teu geunah atuh ka kuringna rik gratis mah. Geus kajeun. Anu penting mah didinya daek nganter ka kuring ka eta tempat. Nya ari kuring mah lah. Soalna karunya we atuh ka akang jeung si Ece. Ari dagang di kota teh yeuh. Lain saeutik modalna. Sahanteuna ge puguh we kudu ngajual nyaon kitu di lembur tah kitu lain Kang. Nya puguh usaha teh duh kot ngagadekeun surat imah jeung taneuh di lembur. Dagangan karakah jiga kieu watir we kuring teh bisa teu kabayaran hutang loba. Era loba hutang mah meureun balik era ka lembur teh hayang usaha kalah imah jeung taneuh ngajungkel teu kabayaran duh pusing akih pusing yeuh. Nya atuh Mang mugi wae tos di ditu mah usaha akang lancar ke pentingnya ditungguan ku kuring di terminal bus jam 8 we nya ari mangkatna beurang ti dieu mah mangkatna ti dieu barengnya bisa aya nu curigang ke. Bener tah. Panuju ari kitu malah nuhun Kang yeuh. Tos dipasihan sangu gratis jadina tuh da. Aduh, kudu nama kuring ya. Kudu nuhun kadinya. Daek nganter kuring ka ditu. Saenggeus babad diabian kitu mah lalaki terus amitan ka oding. Jeung oning parang kaluar ti warung harita. Harita terus ngaleos indit. Urang gancangkeun carita waktu maju ka peuting sora azan Isya. Geus eureun ti tadi Nyi Oning lempang kaluar indit ka kamar cai rek wudu. Ari salakina terus wae nutupan warungna kasampak ti anggangan harita. Si Udin ke tempat-tempat nenjo warungna si Udin. Aina waya kieu teh nya warung si Udin geus tutup. Apan ayeuna malam Minggu anu digawe tos nampa gaji.
padantina oge sok jarajan we adinya kal duit mah cek si Sudin ngagarandeng ngarasa hameng ku si Oding kunaon teu bisa ngamangpaatkeun poe. Kunaon akang pokna pamajikana tumanya ngareret ka warung si Oding. Itu tempo nah si warung Oding teh geus tutup jam sakieu apan sore kene. Saareupeun meureun tos sareep pasakanana apan cenah balanjana ge saeutik Kang. Oh nya alhamdulillah we adi daganganna malaris. Mugia wae saterasna Nyai. Amin atuh Kang. Sanggeus nu ngawarangkong jeung pamajikanna. Sudin mah gancang nanyaan kanu rek meuli deui. Oding mah terus asup ka jero warung harita. Sanggeus nutupan warungna pasakan nu sakirana haseum dipiceun. Ari lauk meunang ngagoreng mah dibungkus jeung sangu. Maksudna mah jang bakal dina mobil bus cenah bisi lapar di jalan. Brus sangu jeung laukna diasupkeun kana keresek hideung Nya Oning terus ganti baju sanggeus salat Isya. Atos beres Kang sadayana. Atos Nyai. Kituna terus ganti baju make kameja kotak-kotak. Anu geus belel kerahna Nya Oning make androk sahandapeun tuur. Warna kembang-kembang pulas bungur. Bajuna make kabeja kembang-kembang pulas koneng. Ari cek jelema kota mah katarap pisan urang lemburna jaba make sendal capit. Gigirna ditalian ku kawat ngarah tepegat ngajingjing keresek hideung deui. Tapi cek Oding jeung Nya Oning mah cenah geus make baju panghadena. Sakitu baju teh anu sejen mah eueuh da geus pinuh ku tatambalan meunang sabaraha kali di kaputan. Ae akang tos siap ieu teh Kang nilala teuing geuningan dangdan teh. Atos Nyai tempo akang yeuh gagah kieu nya. Jiga artis kieu akang teh jiga Stephen William cek Oding ngarasa kasep cenah berang keur nyisiran buukna nu leueur ku minyak jalantah harita. Ari akang angger wae Kang lalagaman tateh jika budak ngora wae sagala kameja diasupkeun kana jero calana ieu geus kolot ngera. Ari Nyai yeuh ame katempo rapi piraku rek init jauh mah make baju nu geus soeh tak-takna atuh era. Nya tuh ka dieu ari geus disirna mah tuh kuring badek nyisiran ieu menilala teuing. Nya yeuh atuh geus disisirna ge. Ari akang meni cunihin pisan cek Nya Oning semu ogo kituna ngusapan pipina nu tos dicium harita. Atuh da Nyai beki dieu teh Nyai teh duh beki gelis pisan Nyai. Masih geus kolot oge asa umur 18 tahun Nyai teh. Mata kabita wae nempona cek Oding ngalem ka Nya Oning kitu. Terus keluar ti kamar sabari menerkeun calana gek tiuk dina bangku. Terus udud sabari nungguan Nya Oning keluar ti kamar. Telila kituna Nya Oning geus keluar ti kamar gek diuk gigireun salaki ngareret kana jam dina tembok. Kang akang tos yakin Kang urang teh bakal hasil ayeuna teh Kang.
Nyai geulis akang karena ge ikhtiar atuh yeuh kumaha wae syariatna mah yeuh ari hasil jeung henteu mah pasrahkeun ka Gusti Allah. Ayeuna mah urang ngadua we atuh jeung menta dibabadikeun wae tina usaha. Atuh mugi bae aya robahna sanggeus ti ditu mah apa sugan wae kitu tah. Telepat ieu teh telepat Kang henteu Nyai pan urang mun menta panglaris wungkul da ngadua mah angger atuh ka Gusti Allah teu nyimpang kanu lain atuh ieu. Nyi Oning unggut ngadengekeun omongan salaki yen cenah menta panglaris teu salah da lain rek muja tapi duka kumaha engke saenggeus nepi ka tempat nu dituju. Hayu atuh Kang hayu urang geus nungguan si Asep di terminal wae cenah si Asep teh bisi aya nu nempo engke mah yeuh kumaha lamun paamprok jeung lemak jeung jelema nu selembur kumaha keh loba tatanya keh bingung Nyai teh. Nya hayu atuh tuh sangu jang bakal Nyai dina mobil bisi lapar di jalan keh. Cain teh amisna atos Kang aya tah tos diasupkeun 2 botol dina keresek Nyai. Geus kitu mah terus bae kaluar ti jero warung. Kituna luak liuk lempangna bisi aya nu curiga atawa nempo. Lempang ngagedig semu rurusuhan kituna luak liuk heula ka tukang. Barang geus nepi ka terminal teu pati jauh ti pangkalan warung Oding jeung pamajikanna harita ngarenghap panjang balas capek ku lempang. Asa diudag-udag ku jurig cenah manehna gukgek dariuk dina bangku paragi nungguan beus datang harita. Nya galekek Nyi Oning ngaregot cai bawa ti warung tadi. Mana caina atuh Nyai? Akang ge sarua hayang inum. Masih garingeun ieu teu koro yeuh garingeun. Capek Nyaingnya geuning lempang teh duh. Asa diudag-udag jurig geuningan aduh. Yeuh atuh Kang yeuh. Sanggeus mere cai botol ka Uding mah Nyi Oning rurat reret. Kasebudeureun terminal jelema nu liwat teh surah reret manehna. Ngareret ka Oning jeung salaki bangun cenah nu bingung. Kunaon laliwat teh ngadon merong malah aya nu neuteup semu geuleuh ka Nyi Oning. Kang, nah hanya Kang aneh batur teh nerempokeun urang. Nah urang teh jiga nu gelo kitu Kang atawa jiga artis Kang. Jiga Sherina Munaf geuningan Kang. Hahai dede. Ari Nyai antepkeun wae atuh, antepkeun. Pirujutkeun pikiran wae. Mana atuh si Asep teh nya? Can datang keneh wae. Cek si Oding bari culang cileung neangan si Asep. Terus ngareret kana jam anu naplok dina tembok. Kumaha ya teh nya? Geus setengah 8. Kamana geuningan budak teh? Can aya tembong Nyai. Ti kaang gangan sora aya nu ngagerowan barang direret. Tetela geuning Asep. Sabari ngagandong rangsel gede. Kura-kiru nyamperkeun ka Oding. Akang ojo yo hampura euy. Cek si Oding langsung ngareret ka asal sorana anu ngagarowan bieu. Kitu deui Nyi Oning gancang ngareret bari tempat tempo. Bae kana lampu nu pating buri Nyai pating ka arati. Tuh
geningan ayah si Asep. Anya Kang, nya. Tos lila nungguana Kang. Henteu, karek oge diuk bieu. Hayu atuh, urang naik bus. Itu tuh geus aya busna keur ngetem. Cek Asep sabari nunjuk kana mobil bus. Jung harita nyoning hudang nempo ti luhur nepi ka handap asa hayang seuri. Ngabarak tak ngan karunya bisi nyoning hanjakal antukna Asep umat imut wae ka nyoning harita. Nah kunaon maneh teh yeuh Asep, nah bat imut sagala. Nah bogoh maneh teh ka pamajikan kuring. Henteu Kang. Pilaku da kuring oge geus boga pamajikan. Malah pamajikan teh geus 2 ieu. Sugan we maneh teh boga hate ka pamajikan kuring. Meuli timburuan akang mah. Hayu atuh akang kana mobil. Bisi kaburu seep baktosna. Aduh. Muhun baktosna kamu jeung seepnya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 15-nya. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.